Hujan meni ageng deui wae. Cocok deu bade ngulub godang we. Ieu teh abi bari ngagoreng sangu sesa anu kamari. Da barudak neme teh hoyong emam cenah lapar. Tuh tinggal ieu lumayan aya godang sakieu oge. Seueur kanggo abi sareng barudak mah. Tong salpok kana kastrolna nya baraya. Bangke bakal dikumas sakalian ejeung mah godangna. Tah ieu apal-apal tos asaknya godangna na teh. Ieu sakalian bari naheur heula cai. Ngameh aya ci ente haneutna. Cocok pan engke teh bari nuang godang haneut keneh bari eueut ci ente haneut keneh oge. Tuh tinggal ieu godangna tos asak. Tapi saacan di wadahan godangna abi rek nyambel goang heula ajang cocolanana. Anu tos pernah mah pasti terang ieu rasana kumaha. Kabayang pangintennya godang haneut dicocolkeun kana sambal goang. Nikmat pokona mah. Pang-pangna mah cuacana keur hujan ageung kieu mah sagala hoyong nu haneut-haneut apanan abeh henteu nambahan tariris. Tuh ieu tos asaknya urang wadahan heula ku emakna kana piring. Lumayan aya sakieu oge da matak wareg. Ieu teh barudak mantos nyanak tadi teh. Alhamdulillah sarenengeun barudak oge da. Dugi ka nambah deui. Bari nage keur hujan ageung kieu mah boro-boro hayang milarian tuangeun kaluar. Nu aya we urang mangpaatkeunnya. Tuh tinggal ieu si Aa teh ampun ting menikot rariweuh kitu nya. Kapan apal eta teh panas keneh. Tuh ieu abi mesek heula anu alit. Tos beres dipesek col we dicocolkeun kana sambal goang we dituang. Pokona mah ieu teh enak. Kajaba ieu teh godangna meuni pulen pisan. Alhamdulillah Gusti.